Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Kiki Sundari di kelas 10 Farmasi SMK Gunadarma Nusantara. Di cimkuring di dieu pikeun nyaritakeun dongeng anu judulna Sireum jeung Japati. Harita aya sireum dek minum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap manehna ti soledad. Lup lagrag kana cai hadena, caina rada ngeuyeum pabelah dinya mah. Tapi keugeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, "Tulung, tulung, ieu kuring rek dikelelep, tulung." Kabeneran aya Japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sireum keur gegeroan menta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hiber bari ngegel daun salembar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun leumpangna ke keteyepan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyamperkeun Japati. Bari ngaharewos ka manehanana, "Heh Japati, buru-buru geurah hiber, tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Cek Japati ka sireum teh, "Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun dina balai." Jawab sireum, "Ari eta mah apanan kawajiban sararea. Nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah, kitu cenah lalakonan sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran ye. Kieu geura. Itu lain langlayangan manuk heulang puputeran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulungan. Dina ieu dongeng aya pesan moral anu tiasa dicandak dina dongeng ieu teh nyaeta, nulungan batur anu rek meunang cilaka teh eta wajib. Emang kawajiban urang sararea kudu sabab urang hirup di dunia teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tulungan ka batur. Mung sakitu wae dongeng ti abdi. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.